kenalan pribados ke kosasi. Namun karena jajamu eta mah. Oh, jajamu teh jamu teh. Mohon. Oh. Senuhun. Mangga sami-sami tebih pisan tina komik kana jajamu mah. Halo. Assalamualaikum. Salam. Samana wae sami. Pan aya di dieu kita tadi. Tah. Alah resep lagu-lagu teh lagu sunat teh euy. Geunaheun kana hate. Nuh, lagu sunat teh atuh kaya kalian nelpon kagok. Halo. Sapasiri. Mohon. Bawa ka lagu. Manawi. Mohon. Aduh pi eta Andi Jago Tutukan teh aya bukuna aya sejarahna teh. Upami bukuna mah pribados teu acan terang. Dangadangnu tidak doming ngungkul namun saur urang leles urang Garut kadungora lersen aya kantos kajantenan. Malah salah sawios sesepuh di kota Bandung kapungkur anu yuswana tos aya ratus tahunna nyebatkeun aslina malah urang Cirebon. Andi Jago Tutukan teh aya eta mah. Itu man panginten direka ku carita dukanya tah. Ya kitu panginten. Mohon kapungkur man bidongeng ku Abah Kamayan waktu saya. Mohon. Ayeuna ge abi aya hiji genalan abi Andi tapi sok kana orai. Kepuguh sia teh mah. Boro-boro ditutugan di dinya imah di Jalan Progo. Kira. Iya deh udah berteman. Mohon. Terus kali itu ke Margawangi kayak gitu kan. Sejarah Prabu Sidioni itu aya bukunanya. Aya rupina mah. Harus kayak itu ngetek tapi duka aya duka cari tarusin ke Parahmatna lah. Daya, habis itu kayak itu. Terus masih disambut ku Kang Ibing. Oh, ente abdi mah tara nambut buku kitu lengkap abdi ge. Mangga sami-sami. Anu kudu dipilarian ku abdi hiji seg abdi ge buku. Beureum jilidna, beureum kayas, di luarna aya potret nuju ngadeg Lagwa Jago Tanjung. Abdi hayang buku eta. Fotokopi adu maca-maca Lagwa Jago Tanjung. Jenengan aslina Lagwa Daeng Pasore. Nya, di mana cik bukuna kok? Sok pangeankeun kemai atuh ku aing dibeli atuh na kudu dibeli lantaran urang mah perlu eta buku eta. Lagwa Jago Tanjung. Eta karangan di sadurna ku Ramlan. Asli eta mah riwayat autobiografi yang punya adik Mak Kuraga. Bahkan gurunya panjang tetek di Bugis di Makassar tuh jagoan bener-bener. Taeta abdi hayang boga buku eta mah. Lamun aya saha nu gaduh cing kok di maneh ku aing atuh disewa aing mah. Di fotokopi dibeli butuh pisan urang penting. Halo ini? Ya. Beretu maros ya. Mohon. Ari benten kanjut sareng kunang naon ya? Sarasa mah dihijikeun itu berbantu karena kunang itu wadah ya, seperti lamun urang anak maneh anu ngundangan. Oh, gitu. Tah di kunang teh anu nyekelan wadahan nu ngawadahan gitu. Oh, jadi teh perbentenan ya. Henteu sarasna mah cuman satu kata-kata lah. Satu kata. Henteu teh dipisahkeun kanjut unang-unang teh gitu. Sanes Kunangnya. Mohon teu. Jadi sanes kunang gaduh. Sapertos ge lah. Cerik batin, lain cerik batin sanes gitu tah. Siga gitulah. Halo. Assalamualaikum. Salam. Kang itu tadi teh Kang Katambias teh kabalat. Oh mohon. Katambias tuh kasasar. Raganya wa Katambias. Katambias tuh kasasar. Kuluna ka anu ya ka dieu kasasar dalam arti kiasan. Oh nya. Teu naon Kang? Mangga sami-sami. Pan kasasar teh urang teh reka Bandung mengkolna jadi kasasar jika Majalaya. Tah ieu mah kasasar dalam arti kata kasasar dalam arti kiasan. Tuh. Mana enak kagegeluan tak ku awewe tak kade sia teh. Hayang lain Katambias. Tuh pan Katambias teh kasasar nepi ka jigjig kanu teu pugu kanu saeuleum gitu. Nah, gitu. Hiji deui. Halo. Iya, mohon. Aya lagu Tong Tolang Bapa dinyanyikan ku Om Kusman. Tong Tolang Bapa, Ibu ka Kusman ya langsung. Suunkeun tong tolang di anjeun aya. Kau di mata raya sih. Malah jigana enak tong tolang buruk. Malah ayo kana tong tolang masih Kusman madu diurus. Halo. Jadi, ya. mereka semua Ari Prabu Siliwangi teh selaresna teh orang mana sih? Tah eta mah kedah panjang nyariosna Pak bilih lepat. Itu saudara teh bukan orang Indonesia gitu. Maksudnya lain eta mah orang Indonesia Pak. Kan si kena margana marga si. Nya eta mah di Cina-cinakeun mah tiasa wae atuh Pak.
Dikitakeun mah atuh si Komeng oge pan Komeng. Biasa tuh asli Cina pan lain si Komeng asli. Jadi asli orang Sunda nya. Atuh da orang Sunda ge iri kitu kan orang Sunda ti Cina kabeh atuh besok emutan ku pa Nyi Cian Poci eta kepala asli bahasa Cina. Nyi Cian Poci tuh pan asli. Eta teh Sunda. Bener iri. Tamapan ban bitu asli pisan eta ti Cina. Nyi Cian Poci ban bitu tuh culang. Sajenenganna culang Sunda ti Cina mah kabeh ge sarua. Culang Sunda aduh. Halo. Iya. Kayak bing badan naroket, kan aya babasaan samna teh kauntun tipung terus naon di teh? Kata Mang Beas. Oh, eta teh naon hartosna? Ai Tamang Beas teh hiji kadaharan ngaranna laksa. Laksa teh siga mie panjang namun tina beas. Mata kauntun tipung kata beas laksa eta singiran dari kata laksana. Jadi kauntun tipung kata beas teh laksana. Alhamdulillah bogoh kanya eti tika pungkur. Teu burung kauntun tipung kata Mang Beas. Mohon Ya. Mangga sami-sami. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Kang Ibing hoyong ngadongeng. Naon? Mangdongengkeun. Naon we? Ih, mangga kayaknya. Ya, yang rame ya. Mangga. Halo. Halo. Ya, Serang Kang Ibing. sumohon. Upami ieu pan anak kuda belo anak muning eneng. Dupi anak abu naon? Sia turuna balik. Sia rek nanaonna nipu ka aing. Da aing apal. Beda sora nu lepon jelema atau sesatuan beda. Sia teh keur di mana tuh? Di Banjaran. Oh, keur di Banjaran. Asal Minang ka Banjaran maneh. Pudua rapat. Oh, bubar. Anak wakabul Bayu. Siap goblok. Pada teteh di mana anak wakabul Bayu. Eta cerita eta karangan saha? Ratu Ayu Sintawati. Kieu maneh lamun rek ribut jeung urang teu kudu make telepon. Geus we kitu, aing geuleuh ka sia. Sia teh. Nah, deui cerita wayang nu sejen. Aya eta Ratu Ayu Sintawati wah. Ayeuna mah kieu maneh nyaritakeun para subadra asyrikani loba keneh. Drupadi sia kudu nyaritakeun naon maka Dewi Sinta. Eta mah maksud maneh mah jelas, hayang aya tutumpuran. Ai kitu mah sia teh dek monaran aing. Apa urang mah lain kuna naon cerita eta teh kok teu pati apal euy. Nya. Alah, Tapi aya sedih eta cerita eta. sia memanyang wae. Aja tuh sia teh bukbis. Mun atuh abdi udah ke Taman Sriwidari heula. Ada Citruna mah jelema gelo nyaritakeun Dewi Sinta teh lain kuna naon. Memang ngalap ka urang akang meulina wayang marahwana cenah gelo we. Jadi mun anu neangan aya istri neangan kitu teh kudu neangan Dewi Sinta kitu maksud Citruna mah. Pada hari urang apanya boro-boro recap aing mah awewe. Kabeh ge nu deure nyarahkeun urang mengeus teu resep pisan ka awewe anu umur 80 tahun. Urang luar negeri. Alah, ieu telepon. Halo. Halo, Kang Ibing. Assalamualaikum. Salam. Abdi nyuhunkeun pamunut, Kang Ibing. Nyuhunkeun pamunut kumaha pan pamunut teh nyuhunkeun. Nuhun. Upami karerasan mah gitu tah Kang Ibing teh janten wisata kuliner gitu supados katingal raosna tuangeun anu dituang teh duh. Naon wisata kuliner teh atuh? Anu sok ngarawasan papasakan gitu mah. Nya mangga hayu sok aya pasakadan nu leres. Nuhun. Kitu ari abdi mah ari kira-kirana teh yeuh. Aya pasakana teu cabe jeung cengek ditutu ka jeung ngaraosan. Jadi sok kuping aya surabi, aya martabak. Nya mangga sok dapat di Surabi geus teu nololeuy bubur teh aya bari kumaha abdi kuliner. Nu puguh mah kulimis ya yeuh. Atur nuhun Kang Ibing. Mangga sami-sami. Jadi ingat Dewi Sinta teh si istruna aduh. Dujungjunan jimat akang maduning pajuaran kembang soca buah kabu nu geulis mustika ningrat kudu kumaha. Alah sia truna aing ge belum. Lagu ko nah urang ge ayo we euy nelponan.
Cing, pilih lagu naon kok. Naon artinya da seueur laguna mah. Cing sok kok. Aduh, aing mah. Aduh, obatnya pahit. Lebok. Siap. Ada iklan pika gitu. Aduh, ampun orang mah. Mesti payah kieu ngeunah pisannya lamun aya surabi atawa bubur geus pangeunah-ngeunahna. Da urang mung aya wayah kieu kumingin tuluan es batu mah. Aduh, da mung teu ngarareuna. Mesti heueuh tapi da ngaranna ge urang teh euy. Lain meuli nya puguh we meureunnan. Bangsa si Pais kitu ge moal daratang. Mentak anu kare tong ditanya kok lah. Nya antep we. Ya gitu cenah si eta mah teh diberes. Hanya di mana-mana ge. Geuningan anu ngaramen ieu cenah lamun teh dibere duit sok ngarambek. Aduh urang mah. Heureui we atuh. Aduh ieu nu nanyakeun rabeng we ieu. Halo. Halo. Ya. Ibing. Mohon. Benaroskeun pangibing ari Cicimuk sareng Cimuk naon bentena? Cucunguk. Sareng Cimuk. Cumunguk mah teh aya ge ngauang tungtungna cumungung. Cumungung. Ari na di bumi eta nya sok aya teh ning Kang Ibing dina sela-sela eta ningan. Cucunguk. Cicimuk teh. Mohon sanes cumunguk. Sanes nya. Sanes ari cucumung aya ge cucumung mah leres lamun ngasuh budak ari gog cumungung. Eta. Oh gitu. Mohon. Oh iya. Mangga sami-sami. Halo. Assalamualaikum. Salam sareng Biati. Sareng Kang Ibing. Sumuhun. Aduh geuning ieu tadi kabogohna si turuna nelpon. Nah, Ki Putih ini teh ino deh, umanya sok ngajeng jeruhkeun batur itu. Bari jangan hunkeun. Yang jeruhkeun ka Asep turuna. Oh, batur mah hayang. Teu Alah sia turuna mah ditolak siapa jodogan jadi. Alim pegek. Itu alim pegek. Turuna Entah mah panari amu mah kuliper cenah geuningannya. nya si amu mah eta Tapi ayeuna mah geuningan aya yang teh amu teh nya. di mana? Eta dina eta Pasagon. Apaan koneksi jeung guliper? Kapan kekehuai dengan harita cik atuh guliper ajakan. Ayeuna mah teu burung ngan milu. Geuningan aya nyeng coe geuningan amu. Amu punten Bu. Kang. Kulan. Kata suaminya eta teh ka kuping paisnya. Mohon. Sekarang pajujumnya. Aya 3 untuk nu lami teh ka kuping teh. Mohon Pais, Pajujum, Mary. Ari eta mah atuh Kang. Sami eta ge. Anu katilu mah tong disebat atuh Kang. Nya duka ngadangukeun kene duka tara ayeuna. Masih Kang. Wah, meureun. Duka dibebatkeun radiona. Tah, duka mun dipek-prek radiona. Piraku atuh Sanes piraku da abi nu ngalaman mah menitara pisan we mah. Oh gitu. Mohon. Neng ngalebet teng. Sono. Aduh. Dayang dikurang ditulungan ka si Truna. Aduh. Bapak Ucuk malah benunya ada ieu. Nyanya Kang ya. Ki Putih. Wah, ieu provokatornya. Provokator ieu. Aduh, ampun. Teh katuh ngajak jarukeun teh kanu pantes. Nah, isi Truna dianggap teu pantes. Eta teh sami jeung ngahina. Jika tuh kanu pantas berarti ulah kanu eta mah teu pantes beureun kitu. Truna lamun urang jadi maneh urang mau maneh ngamukna luar biasa. Yang terawe ngamuk lagi. Olah yang terang ngamukna. Makanya ngamuk na si Truna gagah batu ngamuk ke ngesieun. Ningalina ngomong ngamuk. Eta yang terang ngamuk na. Aduh. Sing sehatnya Kangnya. Amin. Mau diring beres sungkawa deui mohon atuh eta ke putih eta teh. Mohon. Saya opieunnya mana hujannya. Itu teuing. Katu Pais Pajujum kintunnya. Ari nyaralaah keneh mah. Kakang Haji. Kakang Putih gitu. Mohon atur nuhun Mangga. Eta atos eta Bimbang. Mohon. Duka tuh acan atas nama si Kokon apa? Bang Koko teh pang puter sih. Oh atos.
Dan namanya Jol ieu teh. Wah, gampil lah. Di Depok. Mau atur nuhun kan? Mana sami-sami. Neng lebat neng, Dian, sok lebat Diana tah mau nuhun. Nah. Halo? Halo, Kang. Yuk. Duh, tak bangga. Sareng saya. Sareng Iwan, Kang. Di mana, Kasep? Iwan. Mohon. Di Rancabolang, Kang. Oh, Rancabolang caket. Aya naon, Kasep? Aya masalah itu, Kang. Naon? Budak murah geus boga masalah. Justru dia, Kang. Abdi teh kamar itu jalan-jalan. Mohon. Sareng bojo. Tiga dua artos bisa, Kang. Mohon. Aya tukang nangka. Mohon. Ari telepon bojo teh. Hoyong nangka. Tiga dua artos saya ambil. Mohon. Nah, terus saya kawi lagi ke bumi, Kang. Mohon. Hari wangi teh. Kang itu udah diri sakang yang artos. Mohon. Neng ditolak saya. Alim ambulannya hukum hari begitu kumaha, Kang. Eta teh sae Adil. Amun dina film mah pembalasan Cipitung. Eta teh sami jeung dongeng kieu tah kok. Oh, pan aya salaki buat baut we. Pamajikan teh meureun kesel, ti peuting buat baut. Mana teh kunaon buat baut? Ya, kitu. Nah, mana teh? Hayang ngopi, kopi, kitu. Yang dahar. Aing malah laki terewe diberi bujur sih ku aing. Hayang tatangana. Sia jo tatangana. Aduh, kela ya. Halo, mungkin jeung hayang tatangana. Halo? Halo. Ya. Ini serang radio marang. Mohon. Biasa nyero serang Kang Apun. Apun mangga so. Pun. Ka nomor telepon mana Apun? Apun Gusti. Nah. Halo? Halo? Dipakean poho euy. Da ieu telepon hiji deui. Alah aing mah nelpon deui punten bieu ka eta kapencet. Lah urang mah rupa-rupa wae. Tak aing nelpon deui ini. Halo? Halo? Oh, durang dirang kagara-gara halo. Halo? 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 Oh, Nuning nuninang nunani nunang naninang dede. Kapan sahur tika pungkur antosan dilebet sumur. Aduh. Kapasir kali dagang samak aki-aki ngakan patromak. Nunang nuninang. Kopok konang kopok katingang kenang bapak. Halo? Halo. Ya. Kang Ibing. Mun? Abdi di Ciwidey. Mun ti Ciwidey kumaha Kasep? Ciwidey naroskeun Kang ari singa bahasa naon? Bahasa mana? Bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ari Singapura eta kumaha teh Kang? Nah, itu asal katanya Singapura. Pura itu adalah pintu gerbang. Jadi asalnya memang wilayahnya wilayah Indonesia karena dulu ditaklukkan oleh Gajah Mada. Singapura. Cuman kuleta Inggris Singapura. Padahal Singapura, pura itu adalah makanya lambangnya tetap aja singa mereka. Oh, jantan eta teh bahasa Sundanya, Bah. Kayaknya Sunda. Tapi nah atuh Gajah Mada teh sangat urang Jawa. Tuh bias-bias karena Sunda dan Jawa sampar bahasanya Sanskerta dulu sama. Oh, gitu. Ya, contohnya Kang. Mangga. Seperti tunggal bahasa Jawa ya tunggal bahasa orang juga ya tunggal. Sami keneh gitulah. Halo. Salam. Kering Kulat. iya naraskeun ieu teh Malaya Endah abdi. Mohon. Ari balangantrang naon hartosna? Balangantrang itu jadi kumanya anu balangantrang teh anu sering aprak-aprakan lah. Sering aprak-aprakan. Mohon seperti kaleuweung ka gunung ka kebon ka mah zaman baheula mah. Itu balangantrang, ki balangantrang mun aya aki mah kolot teh mah. Gitu, mohon. Atur nuhun Kang. Mangga. Halo? Halo. Ya. Kang Ibing ada cucungik jeung cucunguk naon bentangna? Cucungik teh ituna kasarna pisan tina irung. Sanes pangambung. Mun tina pangambung teh lemesna itu kasarna cucungik. Anu Kang Ibing cucungikna jangkung. Ulan? Cucungikna jangkung Kang Ibing. Atur nuhun, gelis-gelis terus gelo. Hah? Ya.
Assalamualaikum. Salam. Mang Ibing. Mohon. Bade ngawaler nu tadi naroskeun kembang hoe sareng kembang lopang. Mohon mangga. Bubuai kembang hoe. Kembang hoe teh bubuai. Mohon lajeng kembang lopang mah cacas. Kembang lopang teh cacah. Cacas. Nganggo esnya. Jadi bubuai, kembang sing coba catat kok. Kembang hoe bubuai. Mohon. Kembang lopang cacas. Cacas. Mohon. Sok bade naroskeun naon deui ka abdi atuh. Sareng saya Bu. Sareng Neng Tiranca Ekek. Neng Tiranca Ekek bubuai eta kembang hoe. Cacas. Bubuai kembang hoe, cacas kembang lopang. Mohon. Bubuai kembang hoe, cacas kembang lopang. Catat kok. Tanu bae naruskeun tadi tos emang ngolorkeun geuningan ti anu Tiranca Ekek ye, Ibu Nunung. Ibu Neng. Ibu Neng sanes Nunung. Punten atuh saleh letas kembang lopang, bubuai. Kembang hoe, cacas. Mohon. Dibalik atau kembang Nah. Kuma. Kembang hoe, bubuai, kembang lopang, cacas. Gitu. Gitu. Mangga nuhun. Mang Ibing. Mangga sami-sami. Halo, tak itu bantuan atuh. Halo. Nuhun pisan tak gelis, Neng Tiranca Ekek ya. Halo. Nuhun. Kumaha Bu? Halo, Pai. Halo, Kak. Yuk. Ini ditutup tadi itu. Mana? Tadi. Kuma. Hari nyampe di bumi di nggak bisa nyampe kan? Bulan. Di bumi nggak bisa nyampe. Iku nuju nyase mah nyase, ente mah nyante. Oh, itu. Ya, hayang itu hayang ka bumi Kang. Nya mangga. Nuhun Kang. Mangga. Taya nu hade pisan ya iku. Anak lancar Spiderman. Nah sia teh aya we euy aduh anak lancar Spiderman. Kembang bonteng naon do poho deui euy Kang lemesna kutang teh kawai leres anak lancar mah ke Spiderman. Kang nyungkeun lagu Pileuyan Kota Subang tayang geus lila Pileuyan geulis Kota Subang inget tak urang teh nyata ceritana mana gugupai ta ye ieu nya ngabayangkeun gugupai wilujeng angkat palebah Ciater persis keur layung ngareret ka tukang aduh lebah geus lah laguna bae kok kasadayana sanes teh sono meureun je da jam teh beuki nyerelek lain gardeng we nu nyerelek teh simkuring ada di hampura bisi loba kasalahan nya urang mah ngobrol lain jumago lain kumaha nyebut bisa henteu ngan resep bae kana basa jeung budaya Sunda tak kapayun bisa urang ngobrol deui nang telepon segala ulah asa-asa pletak-pletak geuning da simkuring teu nyaho aya we nu mangjawabkeun siga tadi kembang lopang anu kembang naon tadi teh kok kembang hoe anu tah aya atuh mun ka urang lagi bunga tah eta kasadayana nyangakeun langkung surbaya carek mah nyungkeun diapunten engke urang pepenak dina acara nu sanes teh ye upami malam Jumaah di simkuring mah Pileuyan jejer useup paturai ternyet deui